Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun aman nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangadika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Aya Keneh Sababaraha Jalmi. Dumasar kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 dugi ka 6. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kaopat anu ungelna kieu. Syukur di maneh di Sardis aya keneh saeutik jelema-jelema anu ngajaga pakaian maneh tetep bersih. Jadi maneh layak lempang jeung kami make pakaian bodas. Para mitra, kitab Wahyu teh kitab nu unik. Eusina nyingkapkeun perkawis ku rupi-rupi perlambang sareng amanat. Inti ti ieu kitab nyaeta rehna Gusti uninga sagala hal nu kajantenan dina kahirupan jamaah. Malihan mah perkawis naon-naon anu baris kajantenan engke. Dina amanat ka-7 jamaah nu aya diseratkeun dina pasal 2 sareng 3 Gusti ngalahir kieu. Kami nyaho Gusti uninga perkawis padamelan anu dilakonan ku jamaah Efesus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikea, perkawis kalaraan sareng kamiskinan nu aya di Semirna, malihan mah perkawis kaayaan jamaah Pergamus. Gusti uninga eta jamaah teh kiat atanapi lemah, tenang atanapi sangsara, sareng satia atanapi henteu. Para mitra, ti sadaya anu Gusti uninga taya anu eusina nyeuksekan salian ka jamaah di Sardis. Jamaah di Sardis disebatkeun tos maot. Gusti milahir kieu sabab pagawean maneh dipayuneun Allah kami henteu sampurna. Ieu jamaah teu nyorang, teu ngalaman seueur tangtangan ti sabudeureunana. Aranjeunna aya di kota nu cukup tenang. Situasi tenang kitu teh justru ngabalukarkeun jamaah di Sardis janten balangah, kajongjonan sareng teu mintonkeun padamelan iman nu saluyu. Nanging teu sadaya jalmi di jamaah teh sapertos kitu. Masih aya keneh sababaraha jalmi nu tetep mertahankeun imanna. Aranjeunna ieu sacara jumlah mah ngan sakedik minoritas. Tah sababaraha jalmi anu sakedik ieu teh nu layak lumaku sasarengan Gusti sareng ngangge raksukan bodas tanda kaunggulan. Para mitra, Gusti uninga sadaya perjuangan iman urang. Kawon dina jumlah sanes mihartos, urang kawon dina iman. Hayu urang ngadoa. Kapangersa anjeun Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu, rehna Gusti uninga sagala perkawis dina kahirupan jamaah-jamaah. Pamugi guaran danget ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun iman abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Abdi sadaya tiasa mertahankeun iman ka Gusti sakumaha nu dipilampah ku sababaraha jalmi di kota Sardis. Nyuhunkeun Roh Suci teu waleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan, cag heula. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.